cing areling lah. Hirup cing areling. Sholat. Eta nu pasti mah bener. Ulah sieun ulah keung sing teh kabagi tempat pemakaman ulah sampai nyirian. Masih kena lega, loba. Tah, Itu 10 meter. 10 meter jero-jero teuing. 10 meter. Weh nah 10 meter. Bener. Kapan pilih? Iya Pak. Pasaliwang. Tah gitu. Kayak mapana. Eta aya tak orang mapah. Mun urang kedungsing, yuk urang ngadoping. Mun urang kedungsing, yuk urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Mun urang kedungsing, yuk urang ngadoping. Mun urang kedungsing, yuk urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mau bet, tepang deui ya urang ayeuna. Nah, kitu atuh da lila teuing urang teu syuting kitu nya. Kamari da sababaraha kali aya we. Ngan sababaraha kali urang da ngan live we hungkulnya, urang teh live hungkul. Nah, ayeuna insyaallah urang aya hiji bahasan ya. Insyaallah bahasan urang teh da penting. Penting pisan. Kusabab dina urang ngarungan hirup bersosial gitu ya. Da kan urang teh makhluk sosial ya. Urang teh makhluk sosial, urang teh nu cenah, urang teh moal bisa hirup lamun eueuh pitulung ti batur. Nah eta ciri-ciri makhluk sosial. Gitu. Da ayeuna cenah urang hirup sorangan. Bisa naon atuh sorangan? Tah lamun hirup sorangan bener sosial. Sosial. Sok sial eta bener. Hirup sorangan sosial. Jadi ari nu sosial dalam arti sebenarnya lah. Nah, jadi hari nu disebut makhluk sosial teh. Anu disebut makhluk sosial teh gitu. Jadi untuk menjalankan hidup dan kehidupan di masyarakat teh urang teh kudu bisa. Kabula kabale. Nya. Asal ulah kabui. Entong atau kudu mah nyarek naha. Ulah kabale asal ulah kabui. Ulah kabui. Nah, ayeuna dina raraga urang hidup bersosial teh selain urang ngarungan hirup teh urang ngarungan maot ge butuh batur. Maot butuh batur. Butuh batur. Oke. Maot ge. Rasaan teh mun maot mah sorangan lain. Maksudna kumaha teh butuh batur kumaha teh? Sok ayeuna bayangkeun. Emang aya jalma maot rek mandi sorangan. Oh. Pan henteu. Ka makam leumpah sorangan ngagali sorangan ngubur sorangan. Mungkin. Asup kana ieu meureun eta mah kana. Nya, jadi lamun cek kitu mah ATM. Naon tah? Asa teu mungkin. Kitu. ATM asa teu mungkin. ATM nya. Nah, makana keur ngabahas anu eta ye. Urang aya ahlina. Kayak ahlina dina bidang naon? Dina bidang paeh tanu teh? Ya, bidang kematian. Pangkoma di kota mah geus aya ieu. Aya death organizer. Eta teh naon artina? Eta teh jadi anu ngurus amun aya nu maotan ya, anu ngurus ti mimiti ngamandian, ngurebkeun datangkeun ka misalna rek aya sambutan segala macamna. Geus aya nu ngurus. IO mun ieu mun nya. Lamun dina kehajatan mah kan WO cenah wedding organizer, ieu mah aya death organizer. Kusababnya bising beureupan di kota mah 1000 terus teu boga nu ngarti, teu boga nu paham. Nya ge emang urang di lembur. Geus teu pusing ari di lembur mah. Ari di lembur mah pan aya hajatan geus puguh. Dulur baraya daratang nu ti kota, anu ti mana gitunya. Komo anu hajat bae nu suka bunga datang, biasana mah anu papaten nu papaiteun ge sok aya.
di bejaan darah tangan meureun lamun tungguaneun matak lila di jalan sok rada di sasaduan wayahna ye mau bisa ditungguan rek mangkat heula Eda karunya. karunya pisan biar aku ditungguankeun mah nya duka lamun cenah lamun pas papateunna peuting mah da kan besok digrupkeunna ka isuk nakeun meureun sapanjang jalan nungguan isuk meureun daratang ya alhamdulillah Nya peuting ge lamun meureunan masih bisa di jugjug ya sekitar jam 8 kandak meureunnya masih bisa lamun jam 3 kali itu mah meureun disuk gitu. Bab nu karituna urang nanya orang nalek we ke ngobrol jeung ahlina Kayak ahli-ahli naon eta atuh tadi ahli aya makana ye tema nu ayeuna mah nya rada serem ye ayeuna teh. jadi tema nu ayeuna teh ke urang bere ka operator ye nya ka juru edit urang bere judulna rada serem Balada Sang Penggali Kubur. Oh, ngatuh. Tah, kusabab naon? Tadi cek kuring bejakeun. Nya nu maot bisa mandi sorangan. Panteu. Nya nu maot bisa ka makam lempang sorangan bubar meureun aya sarina batur gitu. Tah kugituna supaya urang bisa leuwih jelas ti mimiti aya pengumuman ting ditajuk ting di masjid nepikeun ka beres ngurebkeun urang datangkeun bae ahlina nya tapi kayak sameme ngadatangkeun ahlina eta anu subur-subur tadi teh bener tah jadi urang memeh kanu serem-seremnya kanu serem ya alhamdulillah ya ka wargi-wargi doping sadayana kaleresan sim kuring gaduh lanceuk manawi gitunya gaduh lanceuk kaleresan anjeunna manawi ti awit ge ti kapungkur terus berkecimpungna dina dunia seni. Dina dunia seni utamina yang tarik suara dina bag-bagan nyanyi lah gitunya. Kaleresan ya pun lanceuk aya Teh Nina manawi Teh Nina di Tangerang itu di Ciledug di Tanah 100. Alhamdulillah anjeunna loba tanahna nih. Oh, loba tuh 100. Tanah 100. Nah. Jadi alhamdulillah ya lanceuk urang Mang Ubed Teh Nina parantos ngaluarkeun hiji single. Oh gitu? Hiji single. Aduh tangga reuneuhan pisan laguna. Ngareunaheun. Ya kitu da sok da pan ngareunahan ge ngeunah. Eta mangke urang kudu manggil dokter Coy. Gitu. Nah, jadi ya ka para dopinger sadayana memang urang dongeng-dongeng nu rada serem-serem ya. Urang infokeun manawinya wawarkeun mangga di subscribe oge ditingali oge di like di komen channel YouTube-na aya mangga kantun ngetik wae Kentrung Gedabrus tah eta judul Kentrung Gedabrus teh eta salah sawiyo single di pun lancet ti wargi urang ti Teh Nina kaleresan duet eta teh Kentrung Gedabrus teh duet sareng Mas Bro. Ya. Berarti pan ari dulur urangna mah ti Sunda. Ya, berarti pan bisa kolaborasi berarti. Kolaborasi bisa. Tapi alhamdulillah ya Teh Nina ge meureunna mana kitu ge diajar meureun bahasa Jawa. Ya, gitu nya. Pokona mah sareng kolaborasi teh ke urang cek heula nya. Ya juga si Mas Sugeng gitu pan ada ngobrol teh. Duh. Urang teu boga rokok cenah gitu tah. Kita teh geus bahasa Sunda kan logatna. Aya we anggernya ari letang. Ini di Sunda ge. Urang geus sirup di minggu erang 10 tahun rokat jawanan teu keciri. Nah gitu pan pada mah ledok pisannya. Jantan alhamdulillah ya. Mang Bet. Teh Nina teh kolaborasina teh sareng Yusninu. Kang Yusninu. Mas. Kang Mas. Mas Bro Yusninu dina judul laguna teh Kentrung Gedabrus. Nah, ieu teh produserna teh Mas Yusa Gendeng. Nah, ngan duka ieu teh Yusa Gendeng jeung Yusninu teh eta-eta keneh apa kumaha ke urang tanya. Nya meureun mun. Nya eta-eta keneh meureun. Nya kitu. Tah meureun. Ya Teh Nina malawi bade di koper di koper sakedik ya kanggo nginfokeun ka anu sanes ka wargi-wargi doping sadayana di SNS Wargi TV mangga ditonton channelna ditonton dia laguna enakeun pisan dina Wanda campur sarian ya ari asli nama. Tapi ieu mah nya urang mah da gendangna jaipong anting jadi Wanda Sundaan ting kumaha lah. Gue pokoknya mau ojek. Kempringan kang ngareunehan pokoknya cek saya. Nah gitu.
Ngaranna ge iklan dah. Ya, tara iya mah panjang iklan, iklan mah tara panjang ieu. Mun yang panjang mah teh nina. Nah, kitu kudu endorse nomor itu. Ya sok lah urang cover ya mudah-mudahan tiasa meromosikeun oge apa ka rencang-rencang ka wargi-wargi doping sadaya. Ieu aya salah sawios single anu dongkapna ti Mas Bro Yusninu sareng Teh Nina. Dina laguna Kentrung Gedabrus. Ya. Nami kula subur, bapak kula direktur, pengen motor mabur, kula kantun matur, rabi kale subur, pasti ditanggung makmur. Hey! Nami kula Roger, bapak kula dokter, pengen muter-muter, supir siap nganter, tapi karo Roger pasti ditanggung swager. Ambiar. Ya sakitulah Manawi. Nah untuk selanjutnya panjang lebarnya lagunya yang enak ini monggo diklik baik Kentrung Gedabrus ya, di YouTube channel YouTube-na langsung disubrek, like, di komen, di share utami nama. Mangga sakitu Manawi kanggo Teh Nina. Ka tiasa sim kuring sadayana insyaallah mudah-mudahan ke urang ge bisa ka ditu Mang. Kolaborasi Mang. Sareng Collab jeung Mas Yus. Mas Yus. Urang collab ke ka ditu. Urang ka Betawi itu ka Betawi. Di ditu urang ke collab. Nah, balik deui ka nu tadinya. Lamun cek Mas Tikul mah kembali lagi ke laptop cenah gitunya. Nah, ayeuna tadi masalah bag-bagan kehidupan bersosial nyata aya salah sawiosna jadi bisa dibilang di urang mah pahlawan tanpa tanda jasa be. Iya. Da teu dibalayar atuh. Nah duka engke urang tanyakeun be cik mun keur di ditu mareunang naon teh urang tanyakeun be urang taleknya. Tah, mangga ka para dopinger sadayana, wargi-wargi SNS wargi TV, urang hadirkeun bae, siap-siap ulah nyalira nontonna, kedah seueuran, saangan lampuna, siapkeun kopina, kanu ngarokok siapkeun rokona, ulah incah ka mamana, ieu rada serem ieu urang rek dongeng ayeuna ieu. Mangga urang dongkapkeun wae bintang tamu urang wengi ayeuna aya balada Sang Penggali Kubur. Mangga, sidik, sok kalalebeus lah. Siapa selalu mengabdi pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kita calik lah. Aduh, ya kasumpian kasupuan ya. Gaman. Alhamdulillah. Tah mau bed. Ya. Jadi alhamdulillah tadi urang santai bae lah ya, urang ngobrol we mau ngobrol. Jadi urang teh dina bag-bagan hirup bersosial teh. Oke, cicing lah. Cicing lah. Langsung make RT ya mah. RT bae. Cicing lah. Nah, Urang pura-pura can kenal cicing. urang kasumbingan salah sawios bintang tamu. Anu insyaallah urang bakal guar, urang bakal gali oge informasi-informasina bag-bagan lamun aya papaten di lembur utamina di dieu di Windu Herang. Urang aya bintang tamu duaan ya mau ben. Kayak teh sabe teh. Ya sabe teh, ya sareng saya urang. Bapak Sodik. Ya, Mang Sodik. Nu hijina? Hiji. Kayak asa-asa pernah ka dieu teh nya. Ulah bosen-bosennya. Oh, ieu teh. Kayak asa pernah ka dieu aja bayu teh ya. Aing pokona mah awas we lamun ujug-ujug. Jadi urang nu boga imana mana nu riweuh. Awas we. Tawaran di kopi. Mang Baji Nah, makanya tanya. si kopina lah. Siapkeun. Kopina siapkeun ya. Ngelakeun aya bintang tamu mah nya teu di kopian. Nah. Nah.
Kangge tamu wae ya. Ieu tamu tan urang iman urang. Nu urang ieu mah nu. Tamu mah halus gelasna, halus. Nih Yudi. Hade atuh gelasna. Keur ninyu deui. Sok. Nah, geus eta we bagi dua lah kitu kan sina papadangan. Geus saimbang. Aduh, darurat ya euy. Apunten ieu nya. Oh, ieu mah da kopi ieu, kopi Aceh. Nah, jadi kieu Mang. Ieu ka Ki Dulur sadayana urang rek nanya ieu. Sabenerna ti taun sabaraha ieu urang mulai nyekel pacul mun aya nu maoteun ka makam. Itu mah geus teu kahitung lah. Teu kahitungnya. Ka terhingga mudanya. Teu inget bae taun sabaraha mulaina. Teu inget gitu. Nya da karena lillahi taala teh geuningan tapi mudanya. Cik nu hijina inget teh. Tah, Mang Bajir. Teu inget. Kayak cicing can ditanya tanya heula. Urutan wae atuh teh. Can ditanya. Ya. Ari Mang Bajir jeung Mang Sodik teh saangkatan. Masalah penggalian kubur teh apa saheula teh? Nah, aya saheula nu satu acan. Saangkatan. Nya maksudna saangkatan teh meureun nya mimiti nyekel pacul ngagali teh babarengan beureuh nya. Tah ari ieu teh meunang ilmu bab gagali kubur teh diajar aya nu ngajaran apa ku nempokeun. Ya, awal-awalna mah kan sepuh urang teh kitu. Urang sok teu ngalayan gitu tah. Ningali kieu-kieu. Jadi ieu ge istilahna piraku anak muda teh aya neruskeunna gitu tah. Ada bisa eta bener awalna mah euy. Jadi istilahna warisan lah gitu. Tah cik saha pupuhuna baheula-baheula. Sama memang sidik jeung Mang Bajir teh. Mang Bajir. Atuh saka inget ieu mah. Atas almarhum urang ge. Saha beta? Mang Saim sareng Muhammadiyah. Ari nu di kidul teh saha Mang Sajam Sajam eta sampai wae nya. Nah, berarti nginfokeun ya ka warga-warga Doping sadaya utamina orang Indo Herang si Horeng anu bagian beberes dina bag-bagan ngagali kubur teh aya tilu senior lah ya nu tos teh aya. Ya keur angkatan urang, angkatan aya nu tos ngadunkeun sadaya aya almarhum Abah Saim, nya almarhum Abah Mod, almarhum Bapak Sajam. Tah ilmuna turun ka dua jalmi ieu Horeng teh. Tah biasana lamun nu duaan di aya ye duanana turun atau hiji-hiji. Duanana. Nah, kayak berarti Mang Sidik jeung Mang Bajir mah spesialis nu di jero udah handap meureunnya. Tadi nu ngabaladah nama aya meureunnya, nu biasa ngariring gitu. Dan pas giliran jogang juga geus jadi, kakarak dua orang ieu nu andil turun gitunya. Iya. Nah, biasana di urang jero makam teh jero liang teh sabaraha meter? Ayo 4 meter. Sugan bisi 4 meter. Panteu nyaho kuring mah. Aya sabaraha cik kira-kira sabaraha meter? 1,5 meter lah. 1,5 meter setengahnya, maksimal 1,5 meter. Soalnya abdi pangjangkung di Indo Herang. Kudu bursa 1,5 meter. Atuh lamun jeung anak urang nu leutik mah boah heuh pangjangkungna gitu. Gitunya. Jadi lubang teh rata-rata 1,5 meter nya, 1,5 meter. Nah, ari model di urang pan ari sakantos sabaraha kali ningalinya panguburan jenazah teh makam teh kan aya anu model ka pinggir, aya anu di tengah, ini si layon teh. Tah eta ari nu model ka pinggir namina naon di urang teh, Mang? Ari di urang mah kacapuri. Nu kitu teh. Oh, berarti nu ka pinggir kacapuri berarti anu padungna nyarande. Bisa randekeun gitunya. Tah amun anu di tengah namina naon eta teh? Model salobak. Emang aya anu di tengah Aya. Oh, jarang daerah. Ada Cilimus ka ngaler. Oh ya daerah-daerah tertentu. Jadi si mayit teh di kubur tengah, langsung. Ya pendem di tengah we gitu meureunnya. Tapi posisinya tetep bisa ngarepkeun ngulon gitu. Mulon. Oh, tetep eta mah dikitukeun cuman tetepna digoleng teh masih ampar gitu nya. Oh, nya. Padungna sare berarti gitu nya. bobo lain sare. Oh nya bobo aduh ayo. Tadi. Dia mah lain Wah, bener ieu rek serem teh kalau jadi ieu nya urang mah nya. Padahal rek serem lah. Lain serem ya.
Iya dah. Jangan main masalah nu kieu mah. Pak RT. Geus Oke, RT lah. Oke. Nah, jadi orang teh dina jenis ngopi lah Oh, sok atuh ngopi lah. Masih sok ngopi lah ngopi. Tadi dikir. Doping pan ngopi jeung kuring. Ikan kopina beneran. Nah, jadi Saya tambah bodas gitu. Gitu minum kopi teh ayeuna. Terubah siapa? jadi orang teh dina jenis makam teh memang tadi abdi ngilari informasi oge aya dua jenis makam teh. Aya nu lahat, dan nu lahat mah nyata nu kacapuri. Ya, Jeung aya nu nu pinggir. syaki. Nah, nu syaki mah nu di tengah nu diampatkeun gitu. Nah, ayeuna kieu mah dibayar. Dibayar teh. Nah, dibayar teh pancena mulu ayo ompong inna lillahi wa inna ilaihi ditajuk di masjid. Wah, proyek cenah kan gitu. Cek urang mah nya. Da urang mah. Proyek sugan gitu buat. Nyaho urang mah. Baca apa teh urang mah. Cik, aya ieu na teh aya da ari di kota mah pan diupah. Lupa. Kulimaan ku genepan pokona sakitu urang tah dibayar sabaraha. Ya, Ari di lembur urang mah di lembur urang. Aya di lembur urang mah karena Allahna. Alhamdulillah. Aya di kota mah bener Bener. Pak RT. Aya. Jadi hari berarti di lembur tah kitu manawi pamirsa sadayana anu disebut jiwa sosial teh dugi kapal badinya. Jadi pamrihna keun ka Allah bae urang mah meuleunya. Jadi pahala urang, Sampun urang di ditu. Nah, sampun bener mah ku sabab naon? Nya urang mana rek hirup wae. Kan urang ge epaehna bener piraku urang cenah tang ngalai tang nu mulai nu dekeun nganteur ka makam ke urang bener gitu. Coba aya keterangan setiap anu bernapas pasti menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kade tong diplesetkeun ya. Tambah ayat pamali gitu. Nah, makanya berarti karena Allah na bae. Tapi meureun ari kopi-kopi bae mah aya meureunnya. Alhamdulillah sok aya nu ngitun ka ditunya Ya meureunnya. tuangeun gitu mah aya meureunnya. Alhamdulillah ya eta kopi. Cek aing ge geus mulai geus. Dik, ikuti kemauan Dik. Kono mah ikuti bae Sidik aya. Turunkeun bela eta mah. Sidik. Nah, ayeuna biasana kieu Mas. Ari kelengkapan keur anu maoteun teh aya naon bae. Dimulai meureun boeh meureunnya. Ieu mah khusus nu di nu penggali. Nu penggali di ditu penggali bae. Ini cangkul Ya, bacul, linggis, pengki nya teh ari bangsa Padung gitu eta. Eta mah aya nu sosial. Oh, nu sosial. Jadi bisi hoyong ku kayu tinggal ka panglong nunkeun. Eta biasana sok panglong saya teh pan kudu jelas Bang Sidik. Panglong Cipari Pakoswara. Oh, Cipari Pakoswara. Alhamdulillah tunun Pakoswara ya. Pakoswara. Mudah-mudahan sing janten aman. Sama saya panggil saya mohon. Berarti eta ngana asal nyarios Pasti dipasihan. siap aya. Tapi di urang aya. Aya Di mana? Di Windu Herang aya. urang. Di urang kan itu bisa. Tapi mun ku awi tos talek sok Ya. bae asal kanggo ketep mah. Oh Kabeh gitu, ge sabage bebas. mangga tinggal nuar Bebas, gitu nya. bebas. Dapur Awi di urang mah pan masih kene seueur lah gitu nya. Lain kayak balik eta anu masalah ketep teh di urang aya nu sok nu sodakoh gitu Mang Sidik Itu sih juga. tadi tuh. Cipari. Asal aya nu meninggal, asal nuhunkeun di pasihan. Oh. Kepanglong di Cipari. Asal jatah Windu Herang gitu kadinya. Oh. Aya. Emang orang Windu Herang apa kumaha tadi dalam Pakoswara? Itu mah orang Cipari. Orang Cipari. Nah, tapi saderekna seuri Windu Herang. Gitu Ya, meureun alhamdulillah, anjeunna eta, Pak. geus ijab kabul meureun Amin. sakur anu maut mah butuh ketep tinggal datang minta dibere. Iya. Terus kan Alhamdulillah nuhun Pak Koswara. aya salang dirina kan caket lah gitu. Oh, gitunya. Ya. Aya sok aya sri bantuan lah gitu. Biasana sok make kayu naon tajang ketep nu rada wedal gitu. Jati. Aya nodal mah jati, eta mah jati mah. Tapi jati sok aya hargaan gitu nya. Ada kayu mahal jati. Berikut Nissan meureunnya. Nissan Nissan. Sapaket berarti gitu nya, Sapaket. sapaket. Tah biasana lamun pernah sabaraha urang pangsaeutikna ngagali kubur. Buat cenah lu aing capek ngan kuduan ku tiluan. Pernah pangsaeutikna ku sabaraha jalmi? Kulimaan. Kulimaan. Masyaallah. eta teh paling saeutik. Paling setik. Berikut Mang Sidik 2 meureun ieu. Kulimaan teh. Nu ngabalada ongko Mang Sidik meureun dilu. Mung kulimaan betos. Tapi Kulimaan. sakali-kalina mentakana. Ya Allah. Eta pedana eta teh. Duka tah. Ari kitu teh. Caribuk meureun. Mau mah ada wengi padahal mah. Oh, geus kaumungkeun padahal mah nya telain dadakan gitu nya. Kan lamun jam 2 gitu mah wajar lah. Ya, ya. Tah, masalah ini ayeuna cik Mang Bajir jeung Mang Sidik
pernah mulasara tanapi ngurusan mayit dan maut paling wengi tabu sabaraha. Paling Murebkeun, wengi murebkeun teh tabu teh. 10 lah, 10 salapan lah. Paling 10 teh teteh. Kan poek meureun mung gajir. Ngangge neon. Poek sote baheula ayeuna mah geus saya setrum. Ngangge ieu, ngangge listrik aya. Tadi saja teh setrum kitu na teh. Eta mah langsung ti Henteu. eta Kan dicolokan dana kematian itu sus. Heeh. Terus aya perlengkapan. Gitu. Tapi Tah. kematiannya terus Ya, aya. awal-awal ya, ya. pakai diesel. Ah. Tapi kan aya diesel abdi kudu aya bae standby. Iya, iya. Iya. Mun Mang Sidik eueuh ripuh bising hiji waktu palem di salna bener kitunya. Sampai ngusulkeun aya nu sodako, pasang Masang KWH lah, masang listrik gitu Kayak masalah listriknya mah eta mah tidana lah. nya nya nya. Tah. Nah, berarti pan tira dana kematian teh bener dipake Ya, gitu ya, nya. ya. Nah, alhamdulillah berarti ya di lembur urangnya utamina manawi di lembur nu sanes ge sami lah Hampir sami lah. insyaallah manawi aya nu disebat dana kematian. Eta per RT. Per RT. Per RT ditampung di ketua RT na masing-masing. Iya. Masing-masing setor ka pengurus. Setor ka pengurus. Ari pengurusna saha di urang di pengurusna per RT sami gitu desa berarti kelurahan. Henteu. Di Mang Sidik we temureunnya. Di Pajepen. Oh di Pak Haji Epen. Di ketuana. Oh iya Ketua. ketua. Budi siap. Nah berarti kan untuk perlengkapan parabotan gitu teh khususnya jang nu kematian minimalna boeh atau kain kapan aya di rumah. Nah, itu Aya. mah. Tekeung mah. Alhamdulillah. Henteu. Pan bodas kitu goran gugulundugan. Duh aing teh geus mulai ngarari euy. Nya ari aya tamu mah mun ningali kitu. Halo, atuh wios sih. Aya cawau euy, cawawan aya nama euy. Rada-rada gaya ye. Lamun di Gebang mah gedang. Iya iya. Dia mah pisang. Iya. Waduh pisangnya cau mah cau atuh teh. Pisang. Lain biji. Digegelna uduh. Nyawan. Cuma mana? Aduh uduh mah nyawa kenapa tuh dari itu. Lain. Itu asma. Iya bener tamu teh di soroanan uduh. Sapaleun wahuntuan. Nah, ayeuna balik deui Mang. Berarti anu aya di rumah teh palabotan teh naon bae boeh naon deui? Boeh kapas. Ya perlengkapan mah. Perlengkapan Boeh teh salah. kapas, Aya. kampar benernya. Kampar aya. Aya bangsa sabun gitu. Aya. Aya. Aya komplit be. Sabeundeu. Sapuratina bae gitunya. Eta teh tina pengelolaan dana kematian. Kematian. Nah, ayeuna lumpat karena masalah pasaran. Pasarean tah. Katil lawan cenanya di urang katil. Keranda lah muncul Keranda. bahasa Indonesia nama keranda. Lamun baheula mah pan can pernah aya setiran Mang Sidik. Aya nampan juga mobil aya namanya. Aya didorong aya nama teh digotong deui. Teh eta teh pencetusna saha eta teh? Tak Pajewo. Pak Haji, Pak Haji Ewo, alhamdulillah nuhun Pak Haji Ewo. Pak Haji, nuhun. Alhamdulillah ya. Terus gaduh inisiatif. Mohon Ya, Pak Haji Haji Ewo Ewo bengkel. bengkel. Bener-bener. Pak Haris, Nah, sepunan anu Haris. gitu tuh sampai make perseong, make perkeong tiron tuh cuma di orang bayi. Da bener ada juga mobil kaki-kakian segala macam itu berarti Ya, ya. kendaraan Mercy ge eleh. Berhubung lain berenang berhubung di urang mah lokasina Ledak gitu, nya ledak ya. Jadi untuk meringankan nu nganteur meureun gitu lah. Da tetep ari geus nepi ka lokasi kuburan meureun tetep di Panggul. panggulnya. Panggulnya. Tah ayeuna kieu Mang. Ka Mang Bajir ieu utamina. Lamun misalnya rek aya nu maot di urangnya sok aya kila-kila. Aya apa kakas teh sok rame lah gitu istilahnya. Serius, Jir. Iya bener. Bener. Sok kitu sih kalau trek. Eta teh kila-kila ataupun pertanda rek aya nu Iya, makan. pertandana sok aya. Aing ngari di malah, aing ngari nya. Ari ka Mang Sidik kumaha ieu? Sumpah. Aya naon gitu sugan suara manuk rarecet atau kumaha sugan? Biasana sami. Malah nih murang kali nu leuwih apal mah kan di Tah. caket kamerna gudangna. Aduh masyaallah. Sok lamun teh Pak. Aya Saya bae. Wahyulin. Wahyu Sarung City. Si Neng. Jadi barudak teh mun kira-kira geus aya ieu punten bahasana mun rada heureus saeutik teu geuting. Mun kayak proyek teh mah geus aya kila-kilanya. Iya aya. Terus Pak cenah geura aya nu mangkat gitu tah. Jadi Gedong teh jadi si Pak Kakas gitu nu ya. diambil teh ka pasir. Tinggal di sarana, Tinggalin tinggalin reng. Nu biasa dibawa Tah, sama pasir. Tah. Jadi pertanda anu rek aya nu maot teh da meureun ku biasa manehna mah tuh da sapopoena ngurusan nu kitu gitunya. Tah, ayeuna abdi nu sok rada hebat jeung rada nyalutkeun di Windu Herang teh khususna di urang ieu. Sakur aya nu diumumkeun maotna isu. Nu garawe bangunan ieu nek berangkat kerja sok wani merehkeun maneh. Mekennya.
tah hebatna eta teh. Boh dulur, boh Ya, batur gitu hebat eta teh di urang mah. Dari batu mah. Nya Alhamdulillah guyub keneh, guyub Gotong royong keneh. mah masih hebat keneh. Sabab lawan di kota mah ye, di kota sa uning abdi gitu nya. Di kota mah geus dibayar. 5an genepan. Batakna mau naik babantu teh da beurang raga belah saya nu dibayar gitu. Nya. Nah terus ari di lemur urang aya ieu teh aya kelas-kelasna teh makam teh cenah ieu mah pip ieu mah ekonomi gitu ieu mah. Anu hiji mah ekonomi mah cenah indung sukuna noloh. Oh, anu ekonomi cenah sukuna nongol sabelah gitu da. Umur lagi kan 30 cm. Sugan gitu di lemur urang. Di dia mah teh aya PRT. PRT di dia mah Sama rata berarti nya. Sama. Jadi pokoknya erek cacah erek menak. tah gitu. Karek disana gendang. Kita tadi gendang karek disana ke. Jika tukang gendang keungeun, ka dia tuh satari keung mah. Oh gitu, jadi kan ari punten nya, ari model di kota mah ya bahkan geus dikontrakeun 1 tahun 2 tahun tidak diperpanjang diurung. Iya. Diganti ku nu sejen. Bahkan nu sok rada keung mah 1 tahun 2 tahun teu didatangan pas kira urang rek nyekar, ieu makam eueuh. Da geus diganti ku nu sejen. Nah di urang mah pan alhamdulillahnya bahkan makam nu ratusan tahun ya nu lim nu yus urang tah nu di saungan ayeuna geus dipugar alhamdulillahnya geus dibenerkeun eta pan kabayang sabaraha ratus tahun. Ya malahan pan lamun urang budaya orang minimalnya 1 tahun sekali Ya. mereka lebaran sok ngabrisan nyekar ngabrisan makam aya nu geus ku jukut geuning Ya, geus ka geus jukut. Cenah ieu mah wah nu ngurus buat teh mah makam bobodohan kan ari mun tas bebesik teh sok bruk paramaya makaman ieu mah. Tah, ayeuna kieu. Duh, naon ieu teh? Sok guru saya ulah ganggu ya. Aing rada keung ya. Jadi kieu lamun ieu mah ieu mang, lamun giliran pas keur aya nu papaten gitu nya, aya nu papaten. Sok aya ieu teu naon teh mah lah da disebut kejadian aneh da lain aneh beureunya. Nya kejadian luar biasa lah. Tidak biasa. Nu teu biasa beureuh gitu. Gitu. Pan cenah ari dina film-film teh geuning, nu dina film nu I Love Keyboard geuning lambangna. Cenah ge ajab kubur Ya, gitu cenah. kubur, sempit. Ujug-ujug geus digelegaan angger nekuk wae situ teh gitu. Tah, cik urang pernah teu ka aya kejadian kitu. Ge ulah nyebutkeun nami. Kan kedua eta mah ieu mah Ulah keur nyebutkeun ieu mah ngaran, pengalaman. pernah. Maksudna mah kieu bising pan cenah eta teh wawales keur zaman hirupna. Maksudna keur enteungeun urang diajar, keur enteungeun urang, keur pelajaran keur Nu urang hirup bahwa keneh. hirup teh sing bener tah memeh ka ditu ge kakarek digitukeun geus meunang Ajab. ajab gitu mencek ajab teh mah gitu. Pernah teu cik kumaha gitu sugan atuh ujug-ujug cenah ieu geus pas jeung ukuran ujug-ujug teu mahi tah model kitu. Alhamdulillah di urang mah Hmm. cacan lah. Ya, Cacan ieu. cacan Alhamdulillah. aya nya ayanya alhamdulillah berarti Alhamdulillah. tah gambaran di lembur urang teh zamanna saleh berarti ari kitu mah nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon Tah, saleh. cik mitos ieu mah mitos. Mitos. Bener teh teh lamun cenah kudu ukuran anu maot mun dijeujeujeur sok meunang. Jeblut musuh. Hah? Cik kumaha cik masih dik bener teh Ai masalah kama. Lain soal mah terus sepen gusep tuh. Oh, masih dik mah ngaca ukur. Ieu kayu jurik seroma. 20.000 bersih. Gitu. Iya. Iya bener teh Bang Haji. Boga-bogaan main lagi jejer tina kudu ukuran. Teu alhamdulillah cacan ngadam. Berarti bogaan awina mah. Da lain biasana sok sakalian dikubur lain gitu teh. Kalian da mah. Gitunya. Tah, ayeuna pan ieu geus zaman rada modern ieu. Ari samak anu tina naon teh? Samak tina pandan. Aya keneh eta teh. Aya. Aya. Ngan hargana meureun geus kabayang Hargana. ayeuna. Da bisa subarang antik wa. Rada dobel anu mah PRT hargana. Jadi aya nama kan sistemnya pakai plastik jadi samak cabut. Berarti samak mah teh dikubur. Tapi kan bersih. Oh Tapi iya ada dengan keplastikannya. plastik. Oh iya keplastikan. Tah, ieu. Ieu punten ieu rada keung pertanyaanna ieu. Lamun aya layon anu punten ieu misalna nu tabrakan terus teu utuh. Pernah ngurem nu kitu. Sok dikumaha diplastikan dia apa kumaha teh? Sama atau di rumah sakit terus Oh, terus sapaken. dibungkus plastik. Ya, Langsung ah, atau kieu pernah ngurem nu make peti teh di urang? Aya anu dipetian teh Aya dibuka ge deui? dibuka. Dibuka. Oh, tetap dibuka. Man kalaman Bapak Abdi itu. Oh, nyanu di Kalimantannya ditanya. Oh, benar. Jadi di perjalanan di Kalimantan ke Dima di petian gitu nya, dokter ke Dima tetap dibukanya. Di
kubur. Dikubur Kubu deui. dijikeun erekna hayang lain ke ku aing bawakeun. Teu ragetan apal ari ayeuna mah lamun aya penting kitu teh salun mah bisa dihibatkeun ke rumah sakit. Ya, Ya, betul bisa. di rumah sakit sok aya nu nampung, Aya gitu nya, nampung. aya nu nampung. Nah, ayeuna kieu Mang. Model kematian gitunya, model kematian tadi kan meureun ari bating ari diupah mah heug da geus ari kelas ulin nya gitunya, geus ari kelas. Nah, biasana ari model nu ngeureupkeun pan ari nu maotna teh pan sok aya titinggalan ting sendalna, ting sapatuna, ting bajuna sok kajatah teh teh. Alhamdulillah. Tapa kaki payah bae eta mah. Eta mah khusus kipayah. Khusus Payah, kipayah langsung. nu ngurus ngibakan dugi ngaboehan baru gitu nya. Nah, gitu, iya. Nah, ai di urang ai kipayah aya sabaraha urang ayeuna teh khususna manawi nu kanggo pamegat sareng istri kan benten ya. Benten nya. Ai nu pamegat aya saha di urang? Berarti nu digunakeun mah dua. Dua. Teh. Aya saha bae Pak eta? Oyo sareng Patamimnya. Da Pak Kiai Oyo sareng Pak Ustaz Tamim. Tapi ayeuna teh ulah ayeuna nuju ngarancang Mhm. per RW hiji. Aya nu kipayah. Aya di rancangan Ya, bae. ya kedah. Pelatihan Mana mau modelnya. beres. Eta teh manawi kapayuna nya usulan meureun ti urang itunya, ti urang atan nepi nya syukur-syukur ti warga sapagodo sing urang teh. Memang ieu palebah bentrok nu sok rada repotna teh. Teras kan aya model jalmi teh teh sehat wae nya. Aya udurna, aya sibukna, aya pamangan buah keur di Jakarta buah keur kabayang lamun duaan ieu eueuh. Ya. Ya jika kamari pan anu sapoe teh dua Nya sapoe rejeung aya duanya barang pisannya. barang Jam atuh eta Ya. pengumuman bareng Pak. Nah, Barangnya bener-bener. hiji kipayahna, Ya. kedua tempat pemandianna pemandi perabotanna katilna gitunya. kan lebih ngadon ka tetangga Ngadon, desanya. gitu. Nah, berarti kan eta pikirannya numernya gitu kapayun kan duka erek aya stok nu hijina cadangan atau napi kumaha keun eta malah kayak manawi urang seja ti warga manawi entah melalui RT atau napi Pak RW na masing-masing ngusulkeun meureun ka desa atau ka palurah atau kumaha lah gitunya. Utamina ieu anu penting pisan eta keur kipayah. Iya, betul. Keur kipayah mah meureunna nya kudu aya lah meureun sa RT hiji atau dua mah hiji meureun dua teh. Sarwe hiji. Sarwe hiji teh berarti kan istri pamegatnya. Iya. Jarang sih Pak. Ai istri mah jarangan paling pamegat lah nu digunakeun. Sa masih istri ge ari nu sampai ngeureupkeun mah ku pamegat. Mohon maksana nu kanggo Nu ngibakan nu ngibakan kaboehan teh gitu na keur teh. kipayahna. Ari ayeuna nu istri kan tadi nu pamegat aya dua aya Pak Aki Oyo mah ya Kaki Oyo sareng Pak Ustaz Tamim. Aya nu istri aya saha? Aya. Nu kipayah. Nia. Oh, dia Bu Yoyo. Sawadudi. Bu Yoyo. Sareng Bu Yoyo. Hmm. Oh, Bu Yoyo. Eta non teh model gitu dialajar heula eta teh atan napi kumaha atan napi ningali gitu. Aya pelatihan. Pelatihan. Aya Aya, pelatihan. pelatihan nanya. Pelatihan. Oh, Nah, terus ya sok sanajan di luar spesialis Mang Bajir jeung Mang Sodiknya. Kan hari dina pasaran katil luhureun lawan hejo sok aya kembang geuning. Teh naon bae kembang naon teh kembang. bebas eta mah. Bebas lah kembang. Oh, kembang mah. Eta mah da meureun keur ciciren lah, keur ciciren panyengit-nyengit tah kitu bawa layon teh alus gitu, seungit kembang gitu. Nah, teh kembangna teh bebas bae kitu nya. Bebas di warga bae mungutan gitulah. Oh, eta mah kan we bola mah cenah kudu 7 rupa, kudu 9 rupa, ayeuna mah meureun da hese kembang lagi meureun buah kitunya. Nah, kitunya jadi namun di urang mah berarti sampaikeun ka terakhir masih disuhunkeun karena Allah nah. Karena memangnya alhamdulillah keun eta mah keramalan urang ke di ditu sampeureun jaga. Heeh, keur bekel urang. Nah, ayeuna kieu ari kuring mah nu sok rada keung teh ari nu mugar makam mindah-mindahkeun makam cenah yeuh. Pernah. Alhamdulillah. Eta kumaha teh mindahkeun makam aing gegeser ka dieu lah di umah. Aing dieu ka dieu geser. Tah lamun mindahkeun makam, mindahkeunnya layon gitunya. Mindahkeun layon. Eta naon teh? Naon teh? Lah pertanyaannya mau diteruskan lah. Aduh, masya Allah. Nya kieu lah. Meureun Mang Sidik jeung Mang Bajir pernah mindahkeun layon. Tah utama nama eta nu keur mugar lapang. Mugar lapang kan dua wetan. Berarti aya jalan pemakamanna ge aya delapan. opat Dipindahkeun. Pindah. Eta kumaha eta teh? nya langsung deh di
Henteu maksudna teh eta anu eusi-eusi nu dina ketebna keneh. Aya anu aya lah gitu. Ya. Anu tos tahun mah iya. Oh 3 tahun masih ketep masih Aya. Bah makana model ngajahul teh sok di 3 tahun teh setelah 3 tahun teh kan biasana meureun kan ketep geus mulai buruk-buruk gitunya ngagede pada ngagebrong meureun gitunya dijahul pisan. Oke, mindahkeun bener mindahkeun digali gitu di Aya seberapa lah nu kamari. 8 mayit. Ayo nu kagali eta teh jalan kaganggu jalan. Geus tinggal kumaha we teh manggeusina teh. Nya rupa-rupa aya nu ieu beleger, aya Anu beleger keneh? Aya gitu. Ya 15 tahun teh ieu mah utuh. Aya nu utuh aya Insya Allah. gitu. Maksudna Nah tangkorak mah masih huntu teh masih kayak aya 15 tahun teh. Nempel kene. Tina sirah mah. Nasirah. Tapi kaluhur. Masih beleger aya. maksudna tapi model kulit gitu masuk meureun. iya. Maksudna kan tangkorak masih utuh gitu. Iya. Boeh aya nu utuh. Ya tuh. Aya. Oh, boleh mah bubuk gitu. Sugan gitu bologiran kene boehan gitu. Berarti pan lamun geus boy geus reueuh. Meureun ting tulang meureun tah kumaha tah. Tinggal tulang Tulang. Karena boykeun deui meureun kana. Karena boekeun deui langsung. Di tanah itulah diambil. Utuh bae gitu jeung Ari tanah bekas nu kitu mah beda. beda kumaha Mang Sidik. Warnana beda. Beda geunteu. Hidung lah semua hidung begitu. Masih tos tahunan ge. Kieu beda. Jadi lamun ngagali teh mah geus pasti kasasar lah gitunya, kasasar. Nya patokanna mah eta beta si Warna taneuh berarti. henteu ngagali patokan mah mun aya nu buleud pasti tos eta Bulan naon dia? ganjel. Ganjal pan aya. Oh, kali ganjel mah da bener begitu asnya. Begitu ah. Begitu asnya eta gelung eta teh. Gelung. Anggal gelung Coba cenah. gelung-gelung. Tah pan nyata kana kayak kesurukan anu ilah, surukan anu ilah. Ini gua pindah deui lah. Nah, Sok. cing lah. Pernah aya nu tinggaleun. Untuk daya jadi kudu khusus komplit beta mah. Iya. Sa pokona mah tapi punten disusun deui eta napi Untuk berak bae gitu. Kan jadi ngambilna mun tina suku-suku lah sampai teh. Terus kiri-kiri, kanan-kanan gitu. Kena di ieu. Kayak pan pilih ieu Pak. Pasar Iwang. Tah gitu. Kayak mapana. Dasarnya mah keho. Aduh. Eta aya tangkorak mapah cenah. Tong dilagu ya Jawa ieu mah. Memang aduh. Wah kapaur. Ini bola. Ngarepi ngopi. Ngopi. Jauh. Dik, ngopi lah, Dik. Jauh. Jadi hari model cawan teu model tindakan gitu eta pas ngurung-ngurungkeun di makam lanyarna prosesna sami diadanan deui gitu Sami. macam. Sami. Sami baenya Iya. berarti nya. Sami baenya. Janten aya cek kasepuhan mah ganti rumah gitu. Nya gitu mulai ganti rumah gitunya, ganti rumah. Rumah baru, Tah, hotel hotel baru rumah masa depan. Rumah masa depannya. Da urang pasti kerja kabehnya. Pasti eta mah Pasti. geus pasti Geus kapastian lah eta mah. siji kapastian nu ngaranna papasten eta napi raga ditinggalkeun nyawa maot tinggalkeunna geus pasti. pasti eta mah. Sok sanajan imah gede, Iya. mobil loba anggar. Anggar 10 meter. 10 meter. 10 meter jero-jero teuing. 10 meter. Weh nah 10 meter. Weh, Aduh nah, bener, lewat 10 ka deui meter. lagi. Oh, cenah keur beleger mah cenah make lepis, make Nah, cek segala macam anggar we da balikan itu mah. Nah, ayeuna rek nanya, pernah tuh aya buahna nu warna pink gitu juga. Hayang gitu. Hejo Aya ge biru. Polkadot gitu, monontol gitu. Daya Pak RT Dayanya. putih sadaya. Bodas ya, alhamdulillah. bodas di urang mah bodas. Nah, ayeuna Mang, cik salami ke proses penguburan gitu ya, proses penguburan. Pan ari makam teh urang geus paentep-entep ya, geus patetep kitu nya aya nu ngarendeng gitu udah buat teh da cenah suami istri cenah mih ngahiji deui di dituna insyaallah kitu nya. Iya. Pernah gitu pas keur ngagali ujug-ujug oh sebaiknya nu sabeulah kacolok gitu. Pernah. Eta mah teu aya da. Ngagebrok itu sugan gitu. Aing ngagebro mah Aya. pasti da pai pacaket mangan teu aya nu ka Sampai ka tugar gitu mah. Soalna sekian meter, sekian. Tah lamun senti ngagebrok teh. itu
Ditutup deui. ditutup deui. Atau lapi pindah makam nanti. Itu ditutup deui pakai bambu lah Oh urang di makan di sok. dipasirkan Ah, gitu nya gitu ya. minte urug. Iya di urang mah loba lah gitu. Tah kabayang Bambu. pas lamun tadi awian pun gitunya pas brok gitu. Kata cenah sia-sia saha cenah Ya, geurin bener. aing ge cenah cenah kalau deketan buah gitu boleh teh. Nah, jadi ngaranna imah urang anu benereun mah Ke, abadi mah tanya, ke ya, abadinya. Bener kayak Anu itu. kurang. Matak sing areling lah. Nah, Hirup ke hirup ke sing areling. Eta. Salat. Tah, eta nu pasti mah benar. Cau-cau. sholat kana cau. Sholat cau. Bener tuh ngomong kayak Aduh. Jadi tapi eta teh salami perjalanan urang ya duaan utaminanya dari simkuring mah meureun sakur cenah insyaallah mun aya waktos meureun ngiring ka makam gitu nya ngiring ngurebkeun gitu kadang kawis sok ningali dugikeun ka rengsena ditutup ku ketep gitu nya ditutup ku ketep eta teh pernah teh kejadian ketep geus ditutup geus diturunkeun ya pas keur ngurug si taneuhna teh teu ngunggul kurang pernah teh kejadian gitu. Ari pernah sering gitu, berhubung tanah talina batu. Oh, lu tadi batunya Nah, benar. pasti ngurang. Jadi lain gitu. mitosnya. Memang Kita pas alami, gitu. alami karena memang pas nu di jero memang ku batu lain tanah iya. jadi pas diurugeun kurang. Kurang Batu. eta. Tah eta teh biasana lamun misalnya kurang gitu cahaya tanah nu di dinya tanah Teu kumaha. nyanten ngagali deui. Ngagali deui tinu pinggir lah. Tah ari abdi mah nu sok rada rek ditanyakeun teh kieu mang. Jeung ka Mang Banjir ya. Kan ari model misalnya urang makan teh geus pentep-pentep ieu. Pan ari ngageuli teh padu ungkad makam nu sabulana katarutup eta teh teu leungit moal poho. Eta teh berarti di bade ngagali teh di cirian heula. Cirian lah. Gitu. Oh aya ciri di ciri Ayo lah. aja tatangkalan naon. Ya. Tadi Kan cirian sok pono teh heula. bising pas geus beres padu hoyong nguruk Jol- ke jol bawah, lubuk gitu. jol ke bawah gitu. Oh, ada, tanah kan harus di ari ya di permanen di tembok lah gitu. ya ari ku ahlina masalah depan ya bener. jadi Bener. Amun. Nah, ayeuna mah pan cenah di urang ieu. Nya ayeuna mah alhamdulillah meureun area ge da kamari ningali teh nu kaleureun kuloneun lapang ge. Si horeng teh luyuk-luyuk geus dibabal mah. Ya, Nya cucuk aya sih. keneh bisanya. Loba. Malah cenah cek ieu mah Perumnas kelas PIP cenah. didinya teh Di deket lapang teh sing nu deket PIP aing boga tempat mah cenah. Tapi da ditatawarkeun lu daekeun. Eta masih gratis ge. Ari eta tujuanna keur kieu. Hmm. Si anu meninggalna darurat jam 5 anu gitu kan. Jadi pinggir jalan terus gatana galiana cepetna kan teu loba batu. Nya, oh eta mah Jadi eta mah mulus khusus lah kang mulus gitu, gitu si nya darurat anu gitu nya mi Kan kalau loba ngambil loba. cepetna gitu nya. Cepet kayak gitu. Iya. Tah eta teh. Nah, terus kan sok aya kieu cenah. Yeuh, aing mah misalnya kieu ya amanah teh kalau teh mah. Oke, cenah ge mun abah buku mah teh mah maot hayangna dikurupna di dinya. Sok aya eta teh nu nyirian gitu nya maksudna mamakaman gitu mi teu di tempatan batur. Aya bae. Loba. Oh, loba. Oh, ngapling. Mun cek paksa mun perumah. Si kapling. Si kapling. bisa aya nu Nah, aya. ngepokeun ngepoking lah gitu. Booking. Ayeuna ge aya lah nu dinu disebut perum ge aya. Ya, Jamin ya. tos maot tapi da kan teh dieusian. Teu dieusian. Da maotna lain di urang gitu. Oh, gitu berarti bisa ditempatkan Di kudu tempatan keur eta mah keur ke darurat lah. Tapi dah alhamdulillahnya ayeuna mah menawi ku padet-padetna. Oh, cing atulah. Tong gerbek teuing lah. Ke jam ieu minta diantar balik sah. Tah ayeuna mah kan ku padet-padetna di urang, alhamdulillah ya di lembur urang teh horeng teh tanah-tanah anu pribadi ge geus dijadikeun ieu nya aya nu diwakafkeun meureun aya anu diwakafkeun. Kita nu dempet sareng makam si wakafkeun. Terus diwakafkeun. Salah bata Ti saha teh? ti Pak Elon. Pak Elon kue. Elon kue. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya ka kasepuhan ka Pak Elon cenah ieu Elon kue. Terus wakafkeun 25 bata kanggo makom. alhamdulillah Tah eta teh Nuhun. amalan nu teu karasa eta teh. Nya. Amalan teu karasa. Insyaallah keun eta mah sampurna jaganya da urang ge buah ari. Da di urang ge pan nya nu urang pan nu keluarga ti Abah Rustam nu di belah kulon tah nu ti Nya. teh. Meureun sakur aya nu pupus poekeun cenah ge ieu teu boga tanah di mana geus parinu heug mangga. Dienghopkeun Nya. keluarga Pak Haji Dodoy cenah nya gitu dienghopkeun bising bade nu ka dinya mah. Tah ayeuna
ayeuna ngadenge pengumuman isukan mah buah urang nu diumumkeun. Ayeuna urang nganter ka makam isukan mah buah urang dianter gitunya. Ayeuna urang nguburkeun isukan mah buah Mang Bajir nu dikubur. Nya. Pan kitu. Megar. Sugana penyu dikubur mekar. Nah gitu. Nah, ari tah ieu naon teh aya deui nu disebut ngajahul. Ari ngajahul teh berarti kan ngaganti nu tanda ku nu permanen. Eta di urang biasana sabaraha tahun? 2 tahun. 3 tahun rata-rata 3 tahunnya. Rata-rata. Iya. Takkan biasanya malah di urang mah sok barang cenah ge ngekahan cenah nya, ngekahan mencit sagala lah gitunya. Tah bari ngajahul gitu. Tah ari model ngajahul gitu teh berarti si makam teh ngan diratakeun hungkul tah emang kumaha teh teh? Nu taneuhna. Di handapna di pondasi heula, di pinggir-pinggirna. Pinggirna pondasi biasa. Diratakeun di pondasi. Diratakeun terus di pondasi. Karak di makaman gitu. Di makam nu make benisan nu Make kira. besi teh cenah cek tukang gendang Make besi di Besi sabelah 8. 12 12 ulir. ulin. Lantai 2. Tah heuh bener. Tah bag-bagan cenah anu ngomong lantai. Pernah teu aya nu ditumpuk lah gitu ditumpuk teh misalnya dihandap beureun abahna anu di luhur teh ngicuna teh anakna gitu pernah ngalaman aya nu ditumpuk gitu disamakamkeun Oh, aya emang sirik aya. Aya. Kamu kejadianna kan kali posisi teh aya deui cenah hoyong di dieu, ieu ngagebruk. Terus laporan keluarga di Jakarta ge ditumpuk ya. Oh, jadi meureun ku deui dah hayangna di dinya meureun bet ye. Pas giliran digali, nyoy meureun ayaan geus kajeunna. Oh, ngagebruk. Jadi eta berarti sabaraha tingkat kena gitu. Dina istilahna di tingkat mah. Tiga rumah susun gitu. Iya. cenah. Tapi jerona sarua. Henteu atuh dari atas gitu. Di luhureuna berarti. Pinggir. Pinggirna lah. Nya numpuk ge maksudna teu kieu meureun pas Numpuk, pinggir gitu nya. pinggir. Sekali itu pengalaman. Ayahnya diurang ya alhamdulillah ya rupa-rupa orang tanya pengalaman ieu sang penggali kubur teh pengalaman naon teh mah salami aranjeuna duaan kipayah tanapi ibadah kanggo mulasaran jenazah teh suka dukana teh kitu meureun suka dukana teh meureun gitunya suka dukana teh tapi da meureun lah keur aranjeuna mah suka we moal dukana tah ngadukan mun jami mah duka dukana teh lamun kumaha cenah Eta Pak Dik, amun aya nu rada peuting wang diseretnya. Duh, sabenerna mah ari model nu peuting teh lain kunaon teuing lain, reungitna. Aduh, tah. Reungit. Gitu. Ya alhamdulillah. Nah kitu pamirsa sadayana manawi obrolan urang nu ayeuna teh sabenerna mah simkuring ngadongkapkeun 2 bintang tamu atanapi tamu urang nu lain teh sebenarnya mah keur pepeling. Keur pepeling ka urang nu masih jumeneng nu masih hariru panjang umur cek Mang Bajir teh mah areling salat. Gue urusan ibadah mah kan lain salat wae. Tah, kitu menawi pamirsa sadayana alhamdulillah tos kaguar ku urang tadinya disimpulkeun mah intina mah tadi urang ayeuna ngadengin pengumuman isukan buah urang nu diumumkeun. Ayeuna urang nganter ka makam isuk pageto mau buah urang nu dianter gitunya. Tah ku kituna ngaran maut mah pan jorok. Ya. Teu cacah, teu menak, teu budak, teu kolot, teu nu gering, teu nu sehat. Ari geus waktuna mah teu bisa ditawar, teu bisa dimuji. Aya laguna kieu, raja mati. Lain kitu lain. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, semuanya mati. Semua ada pilihan gitulah. Gitu pokona mah laguna da digancangkeun teh da keung euy. Gitu urang. Nah, jadi alhamdulillah ya pelajaran besar ke urang bet ke nu hariru utamina ka sadaya pamirsa oge pelajaran ke urang sadayana yen urang teh moal salilana jumeneng. Nya, eling-eling mangka eling. Lumingkang di bumi alam. Dan mawa wayangan bae. Agak kaya pengawasa. Bener. Tah, atawa kieu cenah, oh moal urang mah yang panjang umur sok. Col teh diijabah ku Gusti Allah. Manehna maut pang terakhirna. Sahan we ngubur. Heeh. Hirup sorangan. Heeh. Pulang sileun. Lain lempang eta ka jalan ge. Tah, mah atuh ada sasaliwangan tadi. Udah enggak salah. Kan ayeuna kabayang teu mun urang mah geus marangkat teh lah da manehna yang panjang umur hayang terakhir pang terakhirna.
ieu culang cileung sorangan. Rek beli sorabi Oh, eueuh. rek dilan dimautkeun meureun ngubur-ngubur newek dilakukan gitu. Beli dasgor eueuh. Ulah minta panjang umur. Tapi Aya teh salat teh doana. Heeh, Kita itunya. 200 tahun teh kieu mah. Aduh dasar. Ya gitu malawinya ka para wargi doping sadayana alhamdulillah ya ilmunya. kayak bari nungguan ieu kameramen hiji deui rek datang cenah. Sampai ditutup ya di Mang Bajir atau di Mang Sidik Kayak gitu. pesan-pesan gitu. Pesan-pesanan naon. Naon gitu ya. Salami jadi satgas menggali kubur di Window Herang teh khususna gitu. Pepeling ke Mang Sidik jeung Mang Bajir nyalirakeun urang sadaya. Sugan gitu cik atuh harimau teh ulah barang sugan gitu sugan pesena. Nya tahu mangga cik aya naon misalnya atuh cenah sepatah dua patah kata keur ngelingkeun urang ieu nu araya nu hirup keneh. Kumaha kan ari anjeunna mah nu nyaksian langsung. Nu nyaksian langsung gitu kan. Meureunan aya anu pernah katingali oh ieu mah ari jalma soleh mah cenah ge katil lagi hampang, lulutkeunna gampang, seungit, taneuhna halangan alungan akar batu, terus seungit gitu kan. Aya we meureun kitu sok cik ti Mang Bajir aya pesan naon ieu keur urang. Ya alhamdulillah lah. Biasana mah amun aya ieu kieu teh eta teh sok aya cenah omonganna eta mah alhamdulillah teu aya jadi lancar bela. Alhamdulillah. Nah, berarti teh kabri tadi ge diawit disebatkeun orang ini orang masaloleh dibuktikan marangkat ka rahmatullah teh luncur lancar gitu nya alhamdulillah ya gitunya. Cik teh maksidik aya pesan naon ieu keur urang-urang utamina. Hirup ya. Tah ka warga Herang. Sok. Ulah sieun ulah keung sing teh kabagi tempat pemakaman ulah sampai nyirian. Nya Masih keneh lega, masih loba. lega. Tah, Gitu. Matak abdi sok naros lamun aya nu teu aya teh gaduh makam tanah pribadi atuh teu. Terus ayeuna mah lega lah. lega alhamdulillah. Ya. Tah, kitu ya. Langsung ti jenisna sakur orang di Herang ulah keung kabeakeun makam, kabeakeun tempat keur pangureban, margi tos dipastikeun ku ahlina kudu gaduh jagatna ya. Lega keneh horeng teh di lembur urang. Alhamdulillah pan kamari tah salawe bata. Salawe bata aya nya teh Baelon sauna teh aya wakaf alhamdulillah. Hatur nuhun Baelon wakafna manawikeun eta mah sampeureun Abah Elon kapayun di ditu sampeureun jaga. Tah mau bed urang ngobrol geus, ngopi geus. Ayeuna ada naon teh mah geus penting oge karunya ieu ka para binatang tamu ieu. Ka para bintang tamu. Ayeuna da naon teh mah ilmu geus meunang, pangalaman geus aya, boa hiji waktu meureun lamun maranehna geus teu bisa deui ngagali rek usaha. Tah, hiji deui memeh panutupan geus regenerasi teu ka saha ieu ka nu budak lah gitu. Aya regenerasi boa. Can aya Can sih. aya. Kan we da barudak keneh lah ieu lagi. Ieu lagi barudak keneh. Insyaallah panjang umur. Insyaallah panjang abdi umur. 12 tahun sih dah untuk ge can jadi. Oh, keneh. Nah, kitu manawi ka para wargi doping sadayana alhamdulillah wengi ayeuna obrolan urang tos rengse manawi ilmuna tos kaguar, pangalamanana tos kasanggemkeun ku aranjeunna duaan. Alhamdulillah ieu urang di Window Herang gaduh pahlawan tanpa tanda jasa, margi aranjeunna tos nyanggemkeun karena Allah. Karena Allah ngalakukeun ieu teh walaupun oke ieu fardu kifayah tos kawakilan ku anjeunna, tapi kan tetep nu namina regenerasi kapayun kedaya. Itunya kedaya tak ka para nonoman insyaallah meureun da urang ge diajar mah bisa boa kitu suganya. Ya dapan tadi cek Mang Sidik jeung Mang Bajir mimitina mah miru jeung senior-senior ningalikeun gitu nya. Patan ieu teh kieu tong ketek kitu nya. Tapi da memang bener sampai ka ayeuna ge lamun eta si juga geus jadi teh giliran ieun kamarna mah khusus dan nungguan ieu. Nya Nungguan. Soalnya spesialisna gitu. Teuing ngamamanista ting kumaha geus ieu mah geus. Alhamdulillah pan kamari bareng. Aya duanya di Window Herang teh. Sawaktu nya kan hiji ewang dibagi ka baginya bagi hiji ewang. Ya, kudu aya eta mah kitu. Alhamdulillah lah. Terus abdi oge di dieu sadaya saparakanca ti SNS Wargi TV ti doping manganuhunkeun ka sadaya
warga Windoerang utamina anu tos masihan sumbangsihna tadi kasebat aya Haji Ewo nya Haji Ewo bengkel alhamdulillah tos aya non teh mah ben Asa Pak Haji non teh Cipari Pak Koswara nya Haji Koswara nu Gaduh Panglong alhamdulillah cing sanajan lain orang Cipari sakur orang Windoerang asal menta asal aya bahasa ka ditu insyaallah diwakapan tah keur padung namanya keur kantos aya di nu sanes nu seueur enggak insyaallah mah ari amal mah da meureunan seueur lah jalan nama kumaha we Mang Sidik Mang Bajir sehat sehat kapanjang yuswa insyaallah keun pahala mah da moal pahiri-hiri eta mah geus pasti dicatet sasewang-sewanganana. Tah kugituna para margi doping sadayana alhamdulillah ya obrolan parantos panjang lebar gitu katangkep benang merahna katangkep intina urang teh yen urang teh pasti bakal maot ulah keung beakeun tempat pemakaman makam di Windoerang masih lega insyaallah kugituna rumah masa depan rumah yang sebenarnya adalah nanti di akhir melalui lubang ataupun melalui lubang dan alhamdulillah wong ayeuna urang pungkas bae obrolan ieu dina balada sang penggali kubur aya hatur nuhun tiasa dipetik mohon aya nu tiasa dipetik mana hatur nuhun ka Mang Bajir Mang Sidik insyaallah keun amalan anjeun duaan tos kacatet di ditu keur pahala anjeun duaan sampeureun jagat dipungkas wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doping dongeng ngopi jeung kuring urang kedusing yuk urang ngadoping mun urang kedusing yuk urang ngadoping doping lain sembarang doping doping dongeng ngopi jeung kuring doping dongeng ngopi jeung kuring